Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suratul Hijr ayat ke-20 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min syai'in jeung teu aya hiji perkara oge illa kajaba eta perkara teh indana aya di sisi kami atau dengan izin kami. Khazainuhu ari segala gudang hu syai'in tegasna perkara eta aya di sisi Allah, tegasna kehendak Allah. Wa ma jeung teu aya nu nazziluhu anu diturunkeun hu kana eta syai' kana eta perkara illa kajaba eta perkara teh biqadirin sesuai dengan ketentuan maklumi anu geus ditangtukeun ku Allah. Jadi segala perkara oge eta teh biqadarin hartosna tos dikodarkeun ku Allah, maklumi anu ketentuanana hanya milik Allah. Wa arsalna jeung kami ngirim saur Allah ngutus naon riyaha kana angin anu semilirna teh enak tiis. Pikeun naon angin dikirim ngahiliwir lawakiha pikeun ngawinkeun. Putik bunga anu keranum bisa kawin jeung putik bunga jeung bangsana ku hiliwirna angin. Atanapi naon bae ogenan nu aya di dunia ieu dikawinkeunana melalui hiliwirna angin. Tah maksadna dina ieu ayat mah wa alwaqiha teh ngawinkeun atawa nyatukeun awan anu aya di langit. Jadi awan nu berpisah-pisah dikirim ku angin didorong ngahiji dina hiji tempat. Tuluy geus ngahiji jadi awan hitam mega mendung fa anzalna mangka diturunkeun ku kami minas samai tina eta langit maang tegasna cai hujan. Tos turun cai hujan paas naon teh paas koinakum mangka dipaparinkeun ka anjeun kabeh hu kana eta cai hujan minum. Jadi paas koinakumuhu mangka dikirimkeun ka anjeun untuk minum, hartina mah sasatoan sagala oge nu aya di dunya termasuk tatangkalan manusia minum hakikatna mah ti Allah tina cai hujan. Saterasna wa ma jeung henteu antum ari anjeun lahu kana eta cai hujan bikhazinina kana bisa khajan kana bisa nampung. Sabab nampungna eta cai hujan mah di gunung supados dimanfaatkeun ku jama-jama. Lamun gunungna di gunulan teu tiasa nampung tangtuna dampakna banjir. Maksadna kadinya. Jadi nu nampungna mah Allah dina gunung, lamun gunungna seueur tangkalan. Gitu. Saterasna wa inna jeung sanyana lanahnu yakin ari kami nuhyi anu ngahirupkeun wa numitu jeung anu ngamaotan sadaya nu aya di alam dunya. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotan lagi Allah. Wa nahnu jeung ari kami saur Allah warisuna anu ngawariskeun sagala hal, ngawariskeun ilmu, ngawariskeun jagat, ngawariskeun sagala oge eta teh sadayana oge nu Allah. Syariatna warisan misalna ti kolot, warisan ti para ulama, ilmuna, hartana ti kolotna jeung sajabana eta teh hakikatna mah Allah anu ngawarisna. Saterasna walaqad alimna jeung sanyana geus maha uningnya kami saur Allah. Saur Allah, Allah maha uningnya mustaqdimina sing sajelma anu maot kapungkur ti zaman Nabi Adam mingkum di antara anjeun. Walaqad alimna jeung sanyana maha uningnya kami saur Allah mustakhirina jeung nu maraot ayeuna
jeung anu bakal datang tepi ka yaumil kiamah. Allah Maha Uninga. Inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun huwa tegasna Gusti Allah yahsyuruhum bakal ngumpulkeun Allahum ka anjeun kabeh. Di mana? Di padang mahsyar engke di yaumil kiamah. Innahu sanyana ari Gusti Allah hakimun alim anu maha bijaksana nantukeun hukum, alimun jeung Allah anu maha uninga kana mana nu salah anu bener, anu api-api bener pada salah, anu api-api pencitraan jeung sajabana Allah Maha Uninga. Nu jelasna lamun urang di dunya melak hade, insyaallah panen di akhirat oge balasan anu hade. Ngan lamun munafik di dunyana bari jeung melak wae dosa jeung kagorengan metik hasilna di akhirat oge ku kagorengan ku siksana Allah. Sa kalimah dua kalimah mugi aya manfaatna dina dinten ieu insyaallah patebang di anjing dina ayat anu salajengna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.